Sundanis ya. Badai ngiring memulai budaya Sunda. Dalam salah seorang mah sadeu ya tuh badai ngomong. Aduh. Menirek geus kieu kada gunage. Budaya Sunda budaya urang sadaya. Nah mane make kudu era kuduna bangga. Lain urang Betawi tapi ngomong elu gue. Nah mane teu make bahasa Sunda wae. Rek di luar negeri mane rek di mana-mana mane rek gawe di warnet mane rek gawe di NASA. Lestarikeun seni Sunda ulah sampai binasa. Hayu urang sadayana gera-gera rumah sati ayeuna. Cintai seni Sunda guru masa budaya orang warisan tidak kira berbalaria. Guararanena hadulur jadi batur, tapi batur ayeuna berasa jadi dulur. Kade pisan ulah mopohokeun ka lembur. Yu urang mulai seni Sunda ulah nepi tumpur ya. Budaya luar meunang wae diadopsi, tapi ulah nepi poho kana purwadaksi. Komo deui bari henteu loba basa-basi. Kacapi jeung suling tah ieu budaya asli. Yeah. Barudak ora cintai seni Sunda guru masa budaya orang warisan tidak kira berbalaria. Budaya Sunda merengges wakuna budak. Nah budak orang teu rasa. Lain zamana deui urang bubulean mun budaya Sunda leungit urang pasti kalengitan. Yu hayu urang balik deui ngaronyok iraha deui atuh urang paamprok congho berubah. Barudak ora cintai seni Sunda guru masa budaya orang warisan tidak kira berbalaria. Tah geuningan ayeuna mah. Kumaha Hayu urang dangukeun. hayu atuh Kang Rudi. Ya lamun sanes urang-urang mah atuh sadeu anu ngomong budaya Sunda. Sanes kitu cenah oge. Nuhun. Nya ayeuna mah atuh hayu we urang sesarengan. Hayu atuh sok payu.